Dongeng bahasa Sunda. Filosofi hirup Sikabayan. Teu kudu ngarasula mun urang can dipareungkeun pinanggih jeung kabagjaan. Naon sababna? Da hirup mah lain keur senang-senang. Kitu saur Pak Ustad oge. Ari geus keur naon atuh saestuna urang hirup teh? Jawaban idealna hirup teh lir ibarat sakola. Unggal poe urang kudu terus-terusan diajar. Kudu peurih, teu kaci ogoan, teu kaci melencing, mumul, babarean jeung sajabana. Kunaon make kudu dipoporose diajar? Pan sangkan lulus ujian, eta tujuan jangka pondokna. Cukup nepi ka dinya. Tangtu bae henteu ngan ukur tepi ka dinya. Sabab tujuan jangka panjang sarta anu pangpentingna pisan mah bisa nyangking tur ngamalkeun naon-naon anu ku urang diunderan di sakola. Kunaon pangna kudu lulus ujian? Pan nya di dinya pisan urang bisa ngukur kamampuh urang sangkan kanyahoan nepi ka mana nyerepna ilmu. Sanajan hirup memang lain keur senang-senang, tapi lain hartina hirup teh bakal susah salilana. Ceuk Sikabayan, hirup mah heuheuh jeung deudeuh. Maksudna tara senang salilana, oge sabalikna tara susah salilana. Aya waktuna urang seuri bungah, sanajan kadang-kadang urang kudu ngarandapan ka sedih. Katugeunah jeung sajabana. Hanjakalna kalolobaanana urang mah sok sarakah. Hayang senang salilana. Nepi ka lamun ngarandapan ka susah teh sok aral. Malah sakapeung mah jiga nu mangloh ka Pangeran. Duh Gusti, nah hirup teh mani asa susah-susah teuing atuh. Padahal mun keur senang mah boro-boro inget kana syukuran. Nganuhunkeun ka Nu Maha masihan kasenangan. Mun urang daek diajar, sabenerna loba hal anu bisa diconto tina carita-carita Sikabayan, tokoh rekaan nu hirup dina budaya Sunda ieu teh. Saestuna lain ngan saukur tokoh pangedulan nu kabisana ngan ukur nipu batur, calutak, kamitoha jeung sajabana. Sikabayan mah ngan ukur wayang, sikep, rengkak paripolah. Katut pamikiranana ditangtukeun ku dalang nu ngigelkeunana. Ajip Rosidi dina salah sahiji esayna kungsi nyebutkeun pasipatan tokoh Sikabayan teh henteu salilana konsisten. Maksud teh dina saban carita sipat Sikabayan teh henteu salilana sarua. Sakapeung digambarkeun pangedulan.
Teu nyaho dicedok. Wani kurang ajar ngaheureuikeun mitoha. Sakapeung digambarkeun jadi tukang tipu anu resep ngabobodo batur kaasup mitohana sorangan. Cineukna unggal pangarang anu nyiptakeun carita si Kabayan bisa ngagambarkeun pasipatan tokohna, luyu jeung kahayangna. Hanjakalna ceuk pamanggih kuring aya nu kaliwat dina statement ajib. Si Kabayan teu salawasna digambarkeun ngabogaan sifat negatif. Lamun urang leukeun ngalenyepanana, saenyana dina dongeng si Kabayan loba siloka anu bisa dijadikeun luang. Upamana wae tina carita di handap ieu. Hiji poe si Kabayan jeung si Lamsijan jalan-jalan ngajugjug ka hiji tempat. Sapanjang jalan si Lamsijan teu weleh gogodeg sabab teu ngarti ku lalampahan si Kabayan. Unggal manggih tanjakan si Kabayan ngagak-gak seserian siga nu manggih ka bungah rongkah. Sabalikna unggal manggih pudunan manehna ceurik ngageunggeuyik jiga nu kanyenyerian. Banget teu ngarti tungtungna si Lamsijan nanya, "Kabayan, kami mah teu ngarti kunaon unggal manggih tanjakan si laing kalah seserian. Padahal kami mah kacida susahna sabab nanjak teh cape. Ari manggih pudunan hayo kalah ceurik jiga nu susah. Padahal kami mah bunga sabab leumpang ge ngareunah teu matak cape. Henteu siwah mah si laing teh. Ah, teu gelo teu sing. Si laing we nu bodo. Ieuh Lamsijan, pangna kami seserian mun manggih tanjakan teh. Kami mah nyaho mun geus nanjak pasti manggih pudunan. Pan lain matak bungah eta teh. Nu mata kami kalah kaseserian, sabalikna mun keur leumpang dina pudunan. Kami kacida sedihna. Sabab yakin sanggeus beak pudunan pasti bakal manggih tanjakan. Nah dikira ngeunah kitu leumpang di nu nanjak teh. Nu matak tong heran mun kami ceurik sajroning leumpang mapai pudunan. Sabeungbatan carita di luhur siga carita lelewodeh ti jalma nu teu pati jejeg. Padahal saestuna ieu teh siloka nu kacida lantipna. Aya pesen moral yen urang salawasna kudu siap nyanghareupan kajadian naon wae nu bakal tumiba ka urang. Mun ayeuna kabeneran keur nanjung jadi pejabat, ulah nepi ka poho yen hiji mangsa urang bakal turun tina kalungguhan nu keur dicangking kiwari. Mun urang keur beunghar lubak libuk loba dunya, ulah poho
yen eta teh ukur titipan. Tur kudu ridho mun sawaktu-waktu dipundut ku nu kaagungan. Sabalikna mun urang keur aya dina kasusahan, omat ulah putus pangharepan. Sabab pasti dina hiji mangsa mah urang bakal kasinugrahaan ku kasenangan. Pancek tadi ge hirup mah heuheuy jeung deudeuh.